sinareng sepur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Ghafur, anu parantos maparina nikmat anu teu kirang. Sholawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngalungsurkeun cahaya keimanan ka umatna. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun diantara nyaeta ngeunaan neangan ilmu. Minang kajalmi muslim, ilmu merupakan kewajiban. Sagala anu dilakukeun ngagunakeun ilmu. Jalma bisa dihormat ku batur lantaran pangaweruhna. Ilmu teu matak berat mamawa aya hadis anu netelakeun pek teangan ilmu nepi ka negeri Cina. Aya oge hadis anu netelakeun teangan ilmu dimimiti di jero kandungan nepikeun ka liang lahat. Ku kitu hayu urang neangan ilmu nepikeun ka urang bisa ngabanggakeun kedua orang tua urang. Karena ku ilmu urang bisa jadikeun sagalana. Sakitu nu tiasa bihaturkeun saninten buah saninten. Saninten di parapatan, hapunten abdi hapunten di aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah.